Ja, kula mah inget kana dongeng, aya hiji jelema nu paehna susah Kak. Makanya paehna penting. Aduh, nanaon eueuh ieu itu eueuh aya ge cawatah. Kumaha cenah mana deung semulai loba nu ngalayat cenah mah ieu. Aduh, aing cek pamajikan anak da salakina paeh. Aya cenah nanaon cenah ieu aya ge cepiraku cai doang cenah masyaallah cek pamajikan anak. Aduh kumaha ieu aya cenah go itu cenah cau tulah cenah cawatah mangkaning masyaallah. Nek digoreng ku aing teu boga minyak. Masyaallah kumaha ieu? He eta salakina hudang deui dikulub ge hade bae hees deui be. Salakina ngabejaan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun kullun nasi yaumal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum subba'un la ju'alahum wa la 'atsha. Sadaqallahul azim. Langkung pipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun, para alimul ulama wal asatidil kiram, para kiai, para sepuh, para pimpinan pesantren dan majlis taklim, saumumna kiai-kiai anu haladir siang ieu, baik kiai nu sepuh maupun kiai anu anom, baik kiai kampung setempat maupun kiai luar ieu kampung, wabil khusus al-mukarram guru urang selaku putra daripada almarhum Abah anu Tigembrong, ku pribadi sangat dipika hormat tur dimuliakeun, urang daroakeun mugi-mugi kiai-kiai urang, guru-guru urang sing para ranjang yuswa anu bararokah, pejabat pemerintah setempat ku pribados dipika hormat, bil khusus manawi aya Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat tinu handap dugi kanu luhur
mugia dijadikan para pejabat anu amanah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tukang salon tambahan deh suaranya hujan soalnya. Trouble nataikeun setik mah. Ciri orang kabehan hirup betah di alam dunia ieu parangsa kamari keneh ieu teh bulan Ramadan. Ayeuna sakedeung deui urang rek nyang hareupan bulan suci Ramadan. Muga-muga sadayana paranjang yuswa tepang jeung bulan Ramadan. Lamun jelema dipanjangkeun ku Allah umurna syariat, hakikat nama kontrak umurna dikurangan. Bener tanda tak? Lamun jalema dipanjangkeun ku Allah umurna syariat, hakikatna kontrak umurna nu dikurangan. Setiap kolot pasti ngalaman budak, tapi ingat henteu setiap budak eta umur nyampe ka kolot. Maka dirahasiakeun ku Gusti Allah opat perkara anu makhlukna teterangin sanajan malaikat. Hiji ajal, eueuh nu nyaho. Nu kadua rizki teu aya nu terang. Nu katilu jodoh. Nu kaopat susah, senang susah jodoh ajal. Eta teu aya nu terang kecuali Gusti Allah. Rahasiana supaya ieu umat daek ngadoa, ud'uni astajib lakum. Cek Allah daria mah itu pun bahasa orang mah, cek Allah daria mah ka aing tugasna menta bae ngadoa engke aing nu ngaijabah. Ternyata ieu urang ngadoa ka Gusti Allah atuh ijabah. Dina tafsir Munir dicaritakeun ku Syekh Nawawi Tanara yen ijabah teh ya kabagi tilu. Hiji ketika urang menta ka Allah, ya Allah abdi hayang loba duit, dibere ku Allah loba duit, wa huwal matlub eta ijabah doa. Ya Allah abdi hayang jadi pejabat, bener bae nyalon menang, ijabah tah. Ya Allah abdi hayang nyandung, cek lalaki teh ya dukun mah geus piak opat, eueuh Kak gagal deui. Ijabah tante tak? Ijabah engke heula. Ketika endek cilaka nu kadua ya disalametkeun ku Allah. Urang minta duit nu kahiji mah dibere, minta dunia dibere. Ketika nu kadua ya Allah abdi minta duit teu dibere ku Allah, ijabah kene ijabah. Mana ijabahna? Mamang lebah doa nu eta hayang duit ku Allah teu dibere, ari nu ieu mah dibere, nu kadua teu dibere, eta ge ijabah. Endek cilaka disalametkeun ku Allah. Ai eta salamet teu nanya kula ijabah lain. Woi, salamet ijabah lain. Sanu yang cilaka? Pamalingan gah yang salamet embung beunang. Ijabah itu. Geus salamet eta ijabah. Salamet akhirna. Salaki ibu tuh nyandung. Heuh, teh. Salamet. Tuh, Pak. Lebah dinya mah salamet cenah Abah Haji Idin coba.
nanti pehewaun tanu kitu. Anu katilu ieu ijabah doa dulur didepositokan di akhirat, ditendem ku Allah di akhirat. Contoh mamang gering tapi narima karena kudrat iradati Allah, awak teh gering bari sabar, ibu ngurusan salaki bari sabar, anu geringna sabar, anu ngurusana salalab sabar. Masya Allah saha atuh nu hayang gering. Pala hadirin sadaya kahayang majelema cager jaya bapak pada mun ngadoa tawil umurona wa sahih ajsadana. Gusti panjangkeun umur abdi, sehatkeun badan abdi. Ari ieu bapak jeung ibu hayang panjang umur, hayang sampai sabaraha tahun? Ayo gara jawab. Hah? Coba aja Haji Pandi coba ya. Hayang panjang umur bae ya. Tegasna mah jakabehan ge embung malalod. Atuh ja eta. Urang minta panjang umur ya Allah, panjangkeun umur abdi. Indung paeh intina mah. Embung. Sedangkan paeh mah atuh hak. Para jamaah sadaya. Tah kumaha ketika orang teh gering berobat, contoh be bapak diberi bengek ku Allah. Contoh ieu. Berobat ka dieu teu cager, berobat ka ditu teu cager, tapi sabar. Dugi kana ajalna maut. Ditimbang amal, lentoy be berat ka kenca atuh ka neraka urusanna ka. Ka kenca ieu. Mantak bagus lamun aya jelema gendut eta berat timbanganana, insyaallah ka surga pangheulana dong naon gendut eta. Ja berat ya timbanganana ka. Aya nu gendut teh dia. Tenang ka surga pangheulana ja berat timbanganana. Barang dek dibalangkeun ka neraka ku malaikat. Cek Allah kiala. Teangan heula. Naonna cenah Gusti teangan amaliana sugra keneh. Ai bus ngalentoy ka neraka. Engke teangan. Diteangan ku Gusti Allah, ku malaikat, urang Gusti Allah. Bener aya. Blek be ditimpahkeun, lentoy be ka katuhu. Cek eta aja lemah. Gusti amal naon ieu? Ieu lemur naon namina ieu? Leh urang Cikuranji rada ngabong ka kula. Ngomong 3 gembrong 500 meter itu 5 kilo ieu mah. Cikuranji belah mana? Tati gembrong naik sakedik mah. Bagor sakedik tidak ka Bagdad dia. Kitu Abah Haji di belah mana ti gembrong? Gembrong salit. Oh nya. Sadesa kene sareng gembrong. Sadesa kene masa eutik bae ceng bener. Sadesa kene bener kali nya mah. Cenah kurang lebih atuh teuing kurang naon sabada teuingnya. Aya ceng 1/2 kilo, aya cenah Abah Haji kurang lebih atau lebih mah teu omong kan hebat imah bener ieu lebadenya. Henteu salah teu naon henteu. Bener keneh bener. Hampura tadi dinten Selasa dialihkeun ka Rebo. Kuring teh nikahkeun wargi ngadadak. Kuduna nikah dinten Rebo dialihkeun ka Selasa. Sekolah kali terobah tuh Ustaz Ahlan ka Kustani ka lembur eta Cikuranji. Kapoe rebokeun. Kumaha cenah kami atuh sabodo daek bae syukur teh daek sabodo kitu kan. Terus ya. Atuh jacan anggeus Rodiah. Lesteng bari hujanan kayaknya sugan tambah-tambah ganjaran. Ini rezeki ti Gusti Allah ya. Hujan rezeki ngan aya loba teuing mah bloknya. Teuing ge eureun ieu hujan mah. Kayak kula anak eureun ya ceramah, hujan ge eureun. Terus tanya kayak sampai ke mana tadi ngomong? Timbangan nu bengek tadi teh.
Gusti amal naon ieu gede amat cek urang cek orang jakula mangaji penutupan doang ya nek Ramadan teh jakula mah cenah salat sunah atuh kula mah can beuki teu beuki beker di dunia jabuktina tarawih ge ngan 3 poe laju kula mah pan maca Quran teu begug maca sholawat kula mah aya gelap doang julger Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu da ieu amal naon ceuk Allah pan dia baheula pernah gering bengeknya muhun Gusti dia pan 7 tahun bengek ubar dia beak Malingping beak Jampang beak Surade beak Jakarta geus nanya ka dokter geus nanya ka tulung dia ka but beak udah dihakadan yang cager teu bengek pan ku aing cek Allah teu dicageurkeun doa sia anu bareto menta hayang cager ka aing cek Allah ditunda ku aing nah iya tabu tapi pandiana sabar cek Allah narima dibere bengek teu aral da bengek eta ti aing saha nu hayang gering jaka bege hayang cager ngan sia narima bari jeung sabar ya ganjaranana kumaha cek eta jelema ya Allah mun nyaho kitu kula mah hayang bengek saumur-umur ai ku gede ta ganjaranana nah geus ieu ud'uni astajib lakum gerang doa ka Allah engke cek Allah aing nu ngajabah cek Allah atuh geura ibadah bae ka aing engke mah rizki aing nu ngatur ulah sok pipileueur ngatur perkara nu geus ditanggung ku Allah rizki mah Allah anu ngat ibu sanu ngarizkian urang jawab hei sanu ngarizkian yakin benar coba kula nanya ke ibu-ibu ya ibu-ibu pernah rono pancenah kiai nanya gitu pandika enggak anu teu rono bika enggak aya nu teu boga anak aya wayah teu boga mah cek Allah dia mah moal boga aduh henteu Bu eta orok na jero beuteng hirup 9 bulan galibna naon di jero beuteng ibu aya pabrik biskuit aya taya di jero beuteng ibu aya padagang bubur Cirebon tapi ieu orok hirup sanu ngarizkian naon tah bapana pernah ngiriman jalan handap buras gitu seminggu sekali sologodor pernah entah paling sok noong doang teu sakapeung lol becena bapana coh teh ngajampe balik deui becena enggak sudah diperpanjang ya urusan ya ulah tendah ya Kak Bu kembali supaya ia dicontohkan supaya tambah keimanan teh mancegah Allah Bu hirup eta oroknya padahal di jero beuteng ibu teh aya pabrik biskuit barokosot bela air ke alam dunia oa apa eta orok geus bisa ngojek apa orok geus bisa usaha tapi hirup mana buktina disadiakeun ku Allah rizkina susu ibu-ibu ngadadak bareuh moal bareuh punten susu awewe lamun teu ngalahirkeun eta teh nek disadiakeun ku Allah rizki orok mana getih head dipindahkeun ku Allah jadi cai susu kawasa Gusti Allah nyadiakeun rizki mana orok bae ge nu can boga kamampuan ku Allah geus dirizkian di jero beuteng geus dirizkian kunaon nu geus kalolot urang kuat amprekan cek Allah tugas dia kang aing ibadah rizki aing nu ngatur geura pelak bae tah pare geura ngojek bae geura dagang bae
geura tani baik engke cau dia kuaing dijadikan dipelakeun dihasilkan pare dihasilkan ulah ngatur aing cek Allah jaeta mah urusan aing perkara nu geus diatur ku Allah amprekan diudag-udag ai perkara nu teu ditanggung ku Allah teu diudag-udag mana perkara nu geus yakin ditanggung ku Allah rezeki mun hayang nyaho rezeki ka aya keneh bila mana esuk-esuk burusuk be modal eta di urang aya keneh modal tah teu kerisuk tadi atau kamari kuat poho salat poho ngaji poho ibadah tolabul halal faridatun ba'dal faridah neangan perkasaban bener hukumna wajib ngan sabadan wajib ngan sabada salat ngan sabada ngaji saminggu sakali ai tandur 3 jam setengah kuat ari kakak mawa semen 2 roda cap 3 roda 2 sakuat ai ngangkat leungeun teu sakile keluacan teu kuat nek takbir Allahu akbar kunaon teu kuat mantak aneh perkara geus ditanggung ku Allah kunaon urang ikut campur ai perkara nu teu ditanggung ku Allah urang biasa bae mana perkara nu teu ditanggung ku Allah atuh ibadah urang salat urang ngaji urang laha makasabat wa alaiha maktasabat laha manfaat ka urang keneh bae lamun urang ibadah ka Gusti Allah wa alaiha maktasabat madarat ka awak urang keneh bae lamun urang teu ibadah ka Gusti Allah kunaon urang kudu ibadah kunaon urang ulah maksiat sabab ibadah nguntungkeun jeung urang keneh bae eta kakak salat anu lain jeung Allah sanajan kakak salat 1 juta rakaat atuh moal untung ka Gusti Allah mah ibadah orang menguntungkan Allah maksiat orang moal ngarugikeun Allah kunaon ulah maksiat balangsakna katangkorak dia keneh cek Allah loba banjir loba musibah ieu itu jeung sajabar ulah kajala kedendengan geura introspeksi awak manusia anu bagus anu ngarasa dirina loba doraka manusia nu jore nu mengklaim asa aing pangpangna mantak cek Sayyidina Umar naon ngaran takwa at-taqwa huwa alla taro nafsaka khairan tah ngaran takwa ulah rasa aing gagah ulah boga rasa aing ieu bagus ulah boga rasa aing ieu ibadah eta takwa ngaranna ulu botak teu kawawa teh maka alhamdulillah supaya orang bisa takwa leletikan da orang majalma bodoh rumasa aya di lembur orang diutus para santri para kiai nu macakeun rukun wudu nu macakeun rukun salat eta parukunan ulah gagabah kakak jeung ibu bapak jeung ibu lamun hayang salamet hirup tuturkeun kiai lembur sabab kiai lembur mah bener rada ikhlas rada doang kak berikut kula lagi rada doang kula sarua nek memper lah gitu jeung kaji idin saeutik mah kitu rada aya mendingan dah ge kiai lembur mah eta nu bagan alif-alifan nu bagan pangajian aya kitu sapoting nu opat musola lamun nguji ka capek jeung kasibuk ai upah teu sabaraha rokok sabungkus bari bonte jeung rokok boset ya SS kadinga hiji babekis kabeh urusanana tapi aya bagusna si rokok eta bener rokok ku masyarakat atuh beuh jadi ronda kabeh nyaring batuk sampai subuh maling teu daekeun pan dulur tuturkeun kiai lembur anu ngajar parukunan kunaon urang kudu ngaji parukunan sabab hirup urang itu lo karukun mantak ditita ngaji parukun
dijieun eta parukunan ku ulama sanu ngarangna ulalawara pala hadirin deuleu kadang-kadang kiai anu lain bin sekna salaf anu lain etana ti pondok Balai Rombeng kadang-kadang ngeceng ka kiai nu ngajar parukunan dulur teu nyaho meureun parukunan menang saha parukunan menang ulama gede Syekh Arsad Banjar Kalimantan boga putra Syekh Syihabuddin boga murid Syekh Nawawi Tanara ulah gagabah Syekh Arsad Banjar ngarang parukunan teh di Raubah menang wali eta jajal usah-usah kuari boro-boro ku ngarang maca kitu bargug nu baheula apa eta Syekh Arsad ngarang eta cenah Abajidin usolli fardhu maghribi disundakeun tak ulama urang diantarana ku Raden Mukhtar saha Raden Mukhtar guruna Abu Yaci Santri diantarana deui di sunda-sundakeun ku Kinawawi Pasir Bedil gagabah eta bu bisa datang ka dieu ka Gembrong datang ka Solok Jengkol datang hartina ka mana ka Malingping datang ka Rangkas datang ka Pandeglang usolli fardhol maghribi talata raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar mimiti nama bahasa itu Melayu diganti ku ulama Sunda saja kaula salat maghrib 3 rakaat madep ka kiblat kontan karena Allah Ta'ala eta balajar gitu guanjarana guan ngeceng ka kiai baheula ulah macam-macam urang mah tuturkeun Kiai Lembur Kiai Lembur mah ti guruna ieu ngaca tuh kadang-kadang kuari mah oh dolo lamun ningalina YouTube mengklaim aing rasa gagah atau di mana tuh akhlak tawadu nu itu ngahina nu itu nu ieu ngaledek nu ieu waduh ulah urang ulah ka siling ledek ulah gitu engke bisi kaasupkeun maneh taqara ahlal ilmi faqadih taqaroni cek Nabi sajalma anu ngahinakeun ka ahli ilmu sarua jeung ngahina ka aing sajalma anu ngahina ka aing cek Rasulullah sarua jeung ngahina ka Gusti Allah sajalma anu ngahina ka Gusti Allah falahu annar atau neraka tuh mantap ulah coba-coba ulah jauh-jauh aya jelema hewa ka santri budug Ustad anyar istiqomah bener istiqomahna magahan santri ala kadar Abah Haji laju manehna biasa untuk bicarekeun atau diondang bae mana datang atau teu diondang mana tilok datang aya anu ngahina aya anu nganyeri mohon maaf hati-hati Anda idza ghadabal amatu lil alim wa takunul madarratu lil amati la lil ulama hati-hati cek Imam Ghazali ketika aya hiji jelema ngahina marah kajalma nu tukang magahan ngaji bari bener eta nu tukang magahan teh henteu picarekeun deui kadang-kadang picarekeun pan berkat eta kumaha aing bae pan pihewaeun deh kieu kitu gede atuh nya imah keur pada urangna ngongke heula ieu mah nu bener istiqomahna aing mah nama magahan alif-alifan magahan santri ilam anal awamila kabatur teu sosoroto teu diberi berkat mana mah seuri bae menang berkat alhamdulillah atuh teu menang berkat teu jadi masalah hebat tah jelema gagah eta nu kitu ngaranna aya nu kieu maka ngabadag
dihina mahena dioncok lawan deui ngabadeg nu kitu mah dicabok nyabok deui ngaleuyah nu kitu mah diciduhan nyiduhan deui daet keneh nu kitu mah nu gagah mah dihina seri diledek mesem senyum bisa tante jawab bisa tante pugu aing ge hendak bae pugu mah ku jauh keneh urang mah darbe anu ngahina ka urang menang musibah masa si anu teh kak si anu lain sok hewan gak kakak dukanya menang musibah waduh dulu ngobrol tina motor potong leungeunna saduana masya Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah ai kitu kumaha karunya amat coba tongkeun boka mana kitu hebat tah jelema eta nu langka mah nu kitu kumaha lolobana urang mah kak lain si itu hewan kana kakak gua asal nula aing urang ngutjeun kamari aing border laju kumaha kak buka tabrakan kemari potong leungeunna lebok karasa ketulang tunggirna kaula ti aing bangsat nyata jelema pot geus ngawalatkeun sagala bisa amat di mana-mana cek Imam Ghazali aya hiji jelema hewa ka ahli ilmu tapi ahli ilmu nu bener tapi carekeun bager jelemana kumaha patakunul madaratu lil ammah maka madaratna ka jalma nu ngahina la li ulama lain ka ulamana naon sababna fa inna luhumal ulama masmumatun ingatkan sanya dagingna ahli ilmu dagingna darahna jalma ahli ilmu jalma ahli ibadah masmumatun racun ulah gagabah teu saeutik dina riwayat teu saeutik kajadian di mana bae jalma nu ngahina ka kiai tadina beungar porosot tadina gagah borosot masmumat kena racun ahli ilmu tah fa inna luhumal ulama masmumatun sanya dagingna ahli ilmu itu racun kumaha racun man sammaha marido jelema nu ngambu kana racun bakal gering baik gering secara awakna maupun gering secara batina baik gering secara duniana gering waktu panena hapa tokona kahuruan anakna pakaiana ngajual pakaian brengsek pinjol judol tuh marido man sammaha marido wa man dzaqo mata jalma nu nginum kana racun paeh urusanana baik paeh memang segi zahir maupun paeh duniana maupun paeh naonna nah iyalah mantak urang pentingna di dia babarengan jeung ahli ilmu supaya terbuka dina hate urang jeung awak urang apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu an cek Imam Syafi'i man la yuhibbul ilma fala khaira fihi sahajalma nu teresep kana ilmu agama fala khaira fihi moal aya kebagusan dina awakna moal mantak wajib kudu tah urang ngaji saminggu sakali mah eta kang ngaji ganjaranna bau woi bu eta ganjaran ngaji kubuan sahajalma diuk di majelis taklim saja bari jeung teu ngarti eta sarua jeung tahajud sapeuting 100 rakaat hayang neuleuh kula Haji Idin ieu ieu sakeuh jelema lobana berikut kula sagala saha di dia nu pernah tahajud sapeuting 1000 rakaat 100 rakaat ngacung atuh jelas lah moal aya potongan kiaina ge can pernahnya atuh kamu banget nu karia tuh nyata bahkan aya keterangan deui aja Haji Pandi aya keterangan ge pun Abah Haji Idin dina tata Sifatul Makiyah
saha jalma anu ngaji di majelis taklim bari ikhlas tujuanana semata-mata ngalaksanakan perintahan Allah jeung Rasulna bari tujuanna rek ngaleungikeun ka bodoh eta sajam diuk gek bediuk ganjaranna sarua jeung 1000 rakaat sajam sarua jeung tahajud sapeting 1000 rakaat tuh mantap kakak lamun balik ngaji sajam di mana kak geus tahajud yang 1000 rakaat ya tuh iya mantak moal mai ganjaran makana ngaji meme lempang geus diampura dosa nah untuk untung coba kakak pancen atuh ditembongkeun atuh lain tempatna di dunia mah lain tempatna mantak ieu urang kabehan ieu kana ganjaran teh ieu heuy butuh ulah sok ngeleuletik ganjaran mantak awas ayeuna rek bulan Ramadan amalkeun ilmu saaya-aya lamun kakak dina bulan Ramadan bisa maca Quran baca Quran ketika orang maca Quran dahulukan di bulan Ramadan ganjaranna luar biasa cek hiji ulama lamun bulan Rajab bulan macul lamun bulan ruah bulan tandur lamun bulan Ramadan bulan panen kumaha neuk panenna ai pare teh dipelak mah leres da kumaha atuh rek naon ngaranna melak pare ari taneuna teh dipacul heula mah ari taneuna teh digaru heula mah ari taneuna teh diwaluku heula mah geus bulan Rajab bulan mandi bulan ruah bulan wudu bulan puasa bulan salat kumaha hendak salatna ai teu boga wudu mah kumaha hendak wudu ari awakna bobolokot keneh mah nah ayeuna bulan ruah cek nabi ieu ruah teh lamun Rajab bulan Allah geus lewat kamari ka paruasa tilok pan beungeut kieu mah geus bara Rajab ge kunaon tilok daek para ruasa ye ja puasa sehat sumu cek nabi tasihu mun anjeun hayang sehat puasa ulah papaju bae papaju pan ieu panggilingan peujeut eta panggilingan perlu istirahat cek ilmu kesehatan saminggu 2 kali 2 poe mantak disunahkeun puasa Senin Kam dina antara kesehatan eta hendak ngurangi kesehatan tugas peujeut ieu mah kekenyum bae alebatan kebo kidul mantak penyakit darah ratang Pak lamun papa puasa ya sajalma puasa di tanggal hiji Rajab muga-muga tahun hareup panjang umur di tanggal hiji sampai tanggal 27 eta sarua jeung ibadah 60 tahun nu ditarima mata teu amin jacan pernah paruasa ieu aya nu 3 poe lain deui 3 poe mah jak ulah ke kamari puasa saminggu menang kula mah saminggu atuh menang kula mah enggeus daripada nu henteu moal akur kan nu geus jeung nu tacan mah eta parawan jeung rangda atuh beda ka moal akur atuh nya atuh rangda marangda atuh parawan perawan nu enggeus jeung nu tacan moal akur moal kajan di akur-akur ge nya awas ya bu euy bulan Rajab bulan Gusti Allah lobakeun tobat bulan ruah cek nabi bulan aing geus kuari di bulan ruah aya keneh ieu mumpung tanggal 16 atau tanggal sabaraha ya ayeuna abaji din 17 apa 16 hah 16 nah 16 berarti orang 13 poe atau 14 poe di ka Ramadan cek nabi ieu ruah teh bulan aing lobakeun maraca salawat saloba-lobana lamun urang ngaji Quran kieu Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin kuduna mah kieu ieu nu sok ngimaman kuduna mah memeh puasa belajar qiraat teh Fatihah ka Haji Pandi jangan kolotan mangga heurasan teh letah kakak hantem ku roko bonte deui tambah ceger bae letah saroyaro sayor rayoh kuduna mah belajar heulan eta neuk imaman tarawih Fatihah nu ecreg gancang teuing ulah atuh bayor teuing ulah pihewaeun batur deui
imaman taraweh kot kemei nek kemei mah sorangan ulah sok ngajak dengdengan atunya doa ngadoa kot lojor ai nek lojor mah ulah ngajakan dengdengan ieu mah kajabe-jabe ngisi ngadoa kot dibaca teu naonan men bangke nu amin ge moal bener amin 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 dah sadu ngadoa biasa amin men balik men euy balik men geus teh endah geus teh endah euy nya sedang bae taraweh eta lamun sedang mah kieu taraweh isya jam 8:30 beres na eta taraweh pas jam 8:30 kurang 10 menit dimulai isya sampai taraweh sampai kaberes pas 50 menit qobliyah isya ba'diyah isya dar taraweh atuh biasa bae lajuna ka mana tuh udah gagancangan ulang uji anggeus imang uji anggeus sebodo amat dek aing mah penting mah muji datang penumpang rek ragek los baru teuing eta supir teu tanggung jenab dan nu kitu atunya dina kitab Al-Itqan mah fi ulumil Quran ulah gagabah aya dina kitab Al-Itqan tuh tanya ke Kipandi fi ulumil Quran mantak aya nanya kudu ka ahlina nanya qiraat ka ahli qiraat ulah nanya qiraat ka tukang manuk ka salah heheotan ka ditu nanya fikih ka ahli fikih gitu kakak nanya harga rokok atau ka tukang rokok nanya paket ke ibu-ibu ya tukang melian paket bae ya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin aran dinya bagus taros tak ketipandi mundak aran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim aran ka dinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lebah waladdallin panjangkeun eta pan mad lazim musaqal harfi im waladdallin amin atuna naonna lamun nek bil hadir macam mad wajib muttasil dulur ulah kurang ti mad asal 2 harkat ulah dilalawarakeun sanajan tarawih sunah atuh lapan masa ruwa pateh aja eta kitu-kitu keneh sarua pababacaan jeung wajib mantak bagi eta imam di lemur urang aya 4 ustad saminggu sewang capek eta ngimaman ulah aya tetangga umur kula ing imaman hayang kumaha nih na bae beulah mun tos magrib bajuna ditunin di pagi imaman pecina, kokolorna cek pemuda cokot, bah kulkas, rice cooker cenah kadinyakeun ku embung direbut hiji waktu kak caritana mana tanggal 16 abah eta bebek geus batuk ngimaman amprekan wow hacina kana-kana usad-usad jen entek ku abah bae hoyong dikusuk-kusuk ku kabehan ayo dia modar dia ngimaman tarawih ku amprekan sok aya kanu kitu eta nah jatuh endah tanu kitu pajarna endah meureun cek kumaneh wah teh endah tanu kitu ieu kuat kokolor diteuni di pangimam mana hauk teh pan ka kokolorna peci di dieu sorong ku atuh kulah ku dongdongeun hiji waktu ku incuna disamunikeun bala katak seak mamarahan ka masyarakat orang ku incuna kamar kokolor aing atau pugu cek masyarakat aya eusina ka mana atuh aya ngagantung eusina macan henteu coplok ieu atuh endah mah eta endah bae eureun dina sirot ge ngan tuh jore bae kadengena Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sirat nek naon eureun di dinya halaeun tanu kitu
pugu itu terminal orang di belah dia aya puso jeger beka tabrak atulah nyalakeun eta kakak salah orang. Mantak eta kula sok tadusan bini mah asal nek Ramadan kula ka ahli qiraat lah kula. Assalamualaikum kadang ka dumara kadang ka mana bae. Haji damang bade sorogan Fatihah. Ya bade Ramadan. Cung janggus tuh ieu henteu. Tahun kemarin janggus ieu henteu. Sorogan kula minimal sampai alhaqumut takasur. Jadi babacaan teh ada aya guru. Kitu Kak. Ulah endah cek sorangan, bawa mah mengiwau cek dengdengun mah kakak. Endah cek sorangan, jam bener endah cek sorangan mah. Nah gitu, jam berapa ya? Jam 11 nya. Nah tuh engke heula Kak. Aing mah kakak jeung langsung ceramah kieu tina mobil atuh ngopi heula naon da kiai ditawaran. Pot geak me langsung Bustani harem jadah doang. Salah cenah kiai na lambat lain lambat. Jalanan jore. Ayo Pak Lurah, mudah-mudahan tahun payun baru bagus Pak Lurahnya, amin gitu. Atuh sabar baik, aku mah amal kabeh ke kakak. Mudah-mudahan dia pakai jet amal nama. Ya Allah, guys ya, guys bulan puasa. Ketika kakak ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ngaos, Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ahli Quran roh nasa dunia hadir. Ingatkan tak? Jalan maca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ruh jalma nu rajin maca salawat, para wali-wali Allah nu tukang maca salawat hadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Jalma nu tukang maca tasbih jeung jalma nu tukang zikir rohna halaladi. Geus lamun ti penting komo di bulan Ramadan, naon nu bisa baca. Kartos bisana cenah mah bismillah, atuh bismillah bae. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ay gitu eta bismillah kumaha kitu? Eta bismillah wiridan para nabi, wiridan saha? San boga wiridan bismillah. Kangjeng Nabiullah Nuh alaihi salam. Udah sembarangan. Masih punya? Iya bulan puasa kieu ya. Geus bulan puasa mah urang teh ya. Anu wajib. Anu sunnah ganjaran kos wajib. Dengekan bulan puasa mah. Anu sunnah ganjarana kos wajib. Anu wajib ganjarana 70 kali tikal. Tuh mantak bulan Ramadan iya Pak ibarat tamu. Bu euy Pak, bulan Ramadan iya ibarat tamu. Lamun tamu mah kumaha boga imah, semah mah kumaha boga imah. Lamun nu boga imah somea tamu bakal bat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nu ti mana teteh? Abdi ti Bayah. Oh iya Bumina Teh Sarna. Mohon iya abdi. Pugu putra teteh cenah putra abdi rencang. Oh nya mun di anunya cenah Mas Andre leres tadi cenah nyukeun kiriman. Oh nya leres lebun. Oh tah si dedenya anu tah teh mending ka dia lah ngaleuteu lah nya gitu. Saya mah tawaran dahan udah diajak ngobrol mun karek datang mah komo ti jauh batur bere nyatu heula bere ngopi kakara hayu kakak nek ngobrol-ngobrol ku hari mah ieu mas saya mah noro jalan titah diajak cacahan bae pan. Untung bae ya saya mah rada ngarti. Mantap kulantaran ieu saya mah rada ngarti, pribumi ku udah leuwih ngarti. Pira aku aing mah dibere leutik ieu. Teu kaharti lah juna geus kieu. Teraskeun. Geus eta tak ingatkeun Ramadan ibarat lamun tamu kumaha nu bogaim. Laju teteh nyamu kanu boga iman bager. Geura kaleut, mangga saya hampura teh naon.
barang terbalik ulah waka uwi masya Allah karunya tuh udah kerja biru asam masya Allah mana ayah lalap jengkol ngora wah ya kenapa kau pernah kula mana cerik lamun eta mah uwi mah tuh hebat teu boga imah jawab betah teu namu kanu kitu betah ai ka papan lain nah ka mana negara uwi ha kudu kamayang negara balik lah cenah hi dicarek ngendong cenah maksa balik mantak eta tamu teh sambut sebab nanya mun lain kula maksudna lain lamun engke kakak katamuan ieu di imah eta tarima gitu aya si pandangder angseung si pandangder ulah maksakeun ka ari teu mampu mah ulah ieu mampu muak sakun kuat kumaha cenah waduh meuli jeruk ngah hutang tunggu kabeh balik saya mah negeut tu padagang saka mampu bae hendak dilabutkeun ku urang aya cenah tempe atuh tempe geus gitu newa kotok jatuh benang gitu kak ya kula mah inget kena dongeng aya hiji jelema nu paehna susah kak makanya paehna penting baru nanaon eueuh ya itu eueuh aya ge cawatah kumaha cenah mana deung semulai loba nu ngalayat cenah mah ieu aduh aing cek pamajikan anak dan salaki paeh aya cenah naon cenah aya ge cepiraku cai doang cenah masyaallah cek pamajikan anak aduh kumaha aya cenah gua itu cenah cau tulah cenah cau na cau atah mangkaning masyaallah hendak digoreng ku aing teu boga minyak masyaallah kumaha ieu eta salakina hudang deui dikulub ge hade bae hees deui be salakina ngabejaan doang bukarunya merentah ke pamajikan dikulub ke cenah bahaji din hade bae cenah beureum deui be salakina paeh deui lah aing dongeng ieu sabaraha teuing teu bener jeung teu naon atuh dongeng bahaji din ulah dilalalaklek teuing atuh dongeng ieu teh mah bae atuh ulah dipikiran teuing ka dongeng imah kot piraku nya atuh nek naon dipikiran dongeng ieu awas ya geus eta teh ibarat tamu lamun urang someah pribumina tamu bakal betah eta ge kitu Ramadan dengekeun ku ibu ieu lemburan teh karana kos Haji Kuranji cek Ramadan kieu 2 poe deui kalau ka puasa ya si Kuranji cek Ramadan aing geura sambut aing Ramadan datang cek Ramadan aing geura sambut budak si Kuranji nu dareugul cek Ramadan yang cek aing atuh percaya atuh tanya ke Ramadan kunaon aing geura sambut lamun daria nyambutna bener-bener aing bakal betah ieu aing cek Ramadan teh mawa magfirah Allah pangapura Allah unggal detik diturunkan ku Allah rahmat Allah unggal menit lamun di bulan nusajen aya waktu tertentu tapi aing mah Allah melongpong ketika daria menta bakal dijabah rahmat Allah terus-terusan pangampura Allah terus-terusan tiap detik hayo aing geura sambut geura berbuat amal anu soleh tapi ketika daria nyambut aing cuek bae aing bakal pamit mun dia panjang umur cek Ramadan panggih di jeung aing tapi lamun dia pendek umur mohon maaf tepanggih deui pileuleyan paturai patepang deui mongpong aya keneh umur jeung jag-jag moga-moga kabehan panjang umur panggih jeung Ramadan bisa ngamalkan ilmu di bulan Ramadan amin ya rabbal heja kuduna mah urang 11 bulan urang neangan dunia kabehan atuh madak naon sabulan kunaon diarankeun coba kuduna mah nu sibuk eureun aing mah moal aing mendekat dekok bae di mah urang mapan bulan puasa itu dia nya bulan puasa atau anak kadang deui dia lanjutna aing dagang seblak aing cenah si mimin ge dagang bala-bala cenah aya eta si Yuyun teh nya si Yuyun dagang es naon mah si eta mah cenah bikin tabang laju pan ibu-ibu maka tangeh keneh ka lebaran sibuk baju iya kuarel-kuarel anu geus bareli baju ibu-ibu mah pancen kiai nya pugu kitu pamajikan aing ge nanja akur bae pamajikan sasaha ge jurig duit kabeh ge pamajikan kiai elos bapak hayang teu pamajikan supaya bager hayang dange kira-kira bu pak hayang teu pamajikan bapak ulah cerewet
nu bener mere duitna tuh kapan cik yang jurig duit mah ribut kan ih atuh meureun be anak 16 Masya Allah ay mere duit sapoe 20.000 mamarahan moal ta pamajikan tuh jurig duit dulu kuduna mah teteh boga akal deui tah cenah duit mah 10.000 anak 16 ay pare mah loba ieu beas mah hah ngeja 2 liter nyayur naon atuh enggeus nyayur gedang hiji keretan beren uyah beren gula saeutik caina saoblong begitu kieu tah tolong we salaki ka dinya kunaon cenah dia mau kahayang masak sanu kahayang ambuan da paleungeun mere 20.000 dengekeun gedangnya kudu malik uyah kudu malik mere 20 deuh anak 16 kumane papajo alabatan Kebok Kidul dolo cenah anak wah sagede-gede cumplung tapi lamun mah ieu urang anak sabaraha genep tah 150.000 cukup kurang Pak 50.000 deui jeung naon paket mamah ih ieu deui heuh geus tah mamah 60.000 eta 150.000 daging kotok aya jengkol aya semur tahu aya gegesek aya waduh rendang aya bangsatnya cerewet moal pamajikan kadenge ku bapak mata kula kesok sareuk lajuna geus bikang mah jurig du mata ketika Rasulullah Isra Mi'raj barang didulu ka neraka lolobana ibu-ibu insyaallah eta di neraka barang ditinggalikeun deui ka surga Kangjeng Nabi lalaki ge eueuh dijacan ka mana orang panghandapna teu kedel ku ibu-ibu dina Taga semoga-moga di bulan Ramadan bisa ngalaksanakan ibadah nu hade tarawehna ulah paretol puasana sing rapi stop ulah loba kaluhur ulah ngomongkeun batur mun ka warung teh mimin aya Rodiah dia ngadenge teh berita anyar si Dewi enggak segera lempang ulah ngadenge ngomongkeun batur hayang ngisi yang terkawawak itu kumaha bae alasan nama nah nya kitu nya ha sok tarawehna nu harade sing bagus-bagus sangka jeung tatangga sing akur jeung paduluran sing akur jeung tatangga ngahormat ka saluhureun karunya ka sahandapeun bareng-bareng urang gemah ripah repeh rapih urang dina ngalaksanakeun ibadah saling menghormati saling mengayomi saling siling elingan insya Allah kartasnya atuh geus meujeuh ka geus ka harti mah sakitu moga-moga aya manfaatna leres bae hidayah taufik tu Allah lepat kabaduan kuring Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma amin wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana wa hasil maqasidana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman yanfa'una Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa antul himana ilman laduniyan nafi'an kama a'taita li sayyidina Khadir alaihi salam Abil Abbas Balya bin Malkan Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikas salihin was salihat min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri ahlid dhair Allahumma ambitna wa ambithum nabatan hasana Allahumma ahyina wa ahyim hayatan thayyibah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar salli wa sallim ala jami'il anbiya al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirana punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.